sejarah perjuangan rakyat Kuningan masa revolusi kemerdekaan. Nyata tadi disebutkan dipedalkan ku angkatan 45 Kabupaten Kuningan, nyata DHC angkatan 45 Kuningan. Anu dijejeran ku pakar sejarah Bapak Haji Edi SEK Jati Nyawadalan Kabupaten Kuningan almarhum anu parantos ngiring aub dina nyatet sejarah tuh khususna anu aya patalina sareng proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, khususna anu kalakonan ku masyarakat Kabupaten Kuningan, umumna masyarakat di Republik Indonesia. Eta hubungan komunikasi anu kurang sampurna